Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaya puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala nomor begalam alhamdulillah. Dina denget ieu urang sadayana tiasa ngempel dina patepatan kaayaan sehat walafiat dina acara ieu. Salawat ni wassalam mugi salamina ngocor ngagolontor ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku kulawargina ka para sahabatna ka jalmi-jalmi anu saroleh dugdugi ka urang sadayana salaku umatna anu tumut kana ajaranna. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat, dinten ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi kabersihan lingkungan sareng awaknya lira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi kapanyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup di sadi dinten ku cara anu sehat, meresihan salira atanapi ibak sing bersih. Meresihan kuku, nyikat laos anu rutin, anu eta contoh anu disebat hirup anu sehat. Contoh anu sanesna micen runtah kana tempatna ulah di mana wae, nyiduh ulah di mana wae, batuk atanapi bersih kedah nutupan baham. Saupami sadi dinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados manah urang suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupina dicekapkeun sakitu anu kapihatur kirang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.